Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, Bang. Pak Ustad, Ya. upami nuju pangaosan, Anu, Bang. dinanerangkeun hukum teh ya ulah sok tarik teuing. Ya, ya. Dan teu sadaya masyarakat teh tiasa nampi kana eta hukum. Mohon. Janten kedah rada disaringnya Mohon. supaya masyarakat teu pundung kana pangaosan teh Pak Ustad. Gitu. Oh, jantan narampi ya. Uhun teu narampi kedah rada dikoreksi Pak Ustad. Insya Allah tuh ya kayak kemarin aku Pak Ustad dikoreksi hudina hukum lah diterangkan terlalu ieu ting ya. Mohon. Supados masyarakat nampi gitu. Kitu Pak Ustad. Hapunten ya. Ya, bisa. Mohon. Hapunten ya, Mohon. Pak Ustad ya. Siap. Pilih aya lepat Ustad hatur terus digeungkeun ya. Sami-sami Pak Ustad. Mangga ah. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ustad, upami nuju pangaosan, dinanerangkeun hukum teh ulah sok tarik teuing. Dan teu sadaya masyarakat teh tiasa nampi kana eta hukum. Janten kedah rada disaring supaya masyarakat teu pundung kana pangaosan teh. Atuh eta mah urusan masyarakat. Narima jeung teh mah hukum mah kitu. Kumaha tuh? Sia budak kamari sore ngageungkeun ka hayang teh ustad. Oanyaneun teu ya tuh. Bari nage. Urusan masyarakat teu narima rek ngaji deui rek henteu sabodo teuing teh mah tuh. Nah, bari nage moal pusing aing mah. Kepret ka ku aing.